tak geuning maneh puy di teangan ku kami tas di meuni bae deui. Aya kami malah tara ka meuni-meuni. Yeuh. Hayang duit 150 juta. Hayang. Asa naon dibere duit 150 juta zaman kiwari. Cek opoy eta. Cek opoy. Yeuh, cuang ngobrol jeung pamajikan. Yuk. Opoy teh datang ka imah, sok diuk. Gek diuk opoy teh. Yeuh, mobil kami leungit geus 2 minggu. Avanza harga 350 juta. Lamun ayeuna panggih dijual payu 300 mah, 300 juta. Engke cuang dibagi jeung uing 2 aneun. Diduakeun eta. Moal bohong kami mah. Kajen teh sok manggil RT RW atau polisi ogenan saksina. Balas ku kami atoh sok teangan geura sareatan ka ditu. Neangan eta mobil kami. Teuing euy kumaha. Ngan opoy teh balik bae ka imah. Opoy kan liceng mun kana duit mah. Aing rek neakan dukun. Man opoy teh belecet bae neangan dukun, tatanya ka ditu ka dieu. Aya cenah dukun mah ciga deukeutan. Ngan ku kami teh cek opoy di deukeutan bae ka ditu. Diterangkeun ti A tepi ka Z. Yeuh, yen aya nu leungit mobil Avanza kieu kronologisna dibejakeun kabeh ogenan. Ngan ayeuna hayang panggih engke ku kami dibere persenan di dinya. Pak kadukun teh siap cek dukun teh. Ngan kudu nurutan atau ngagugu kana syarat nu dibejakeun ku kami. Siap. Kumaha tah syaratna? Sok kumaha tah? Yeuh, di dinya cicing dina sumur dina biwirna ngan diceceran we eta si sumur teh. Sing walatra. Teangan sumur buruk, sumur nu geus goreng, teu kudu dilawang nu jauh. Di dinya we di daerah ente. Nu deukeut ka ente ame simpel. Ngan memehna kami ente teh kudu kieu sing loba. Ngadahar sepi ame baweun atau jengkol atau peuteuh sakalian. Der. Jam 12 ulah leuwih ti jam 12. Ngan opoy teh berangkat bae balik ka imah. Geus kitu mah heueuh bener opoy ngadenge ka dukun eta teh euy. Derdeg gue nginum sing loba. Adahar babauan bae pokona mah. Naon dibajakeun ku dukun. Nganeangan bae sumur buru nu geus goreng teh nu geus teu kapake. Aya tah di Manggono. Ngan manehana geus jam 11:30 teh manehna geus cicing di dinya. Jam 11 geus cicing dina sumur eta ngahaja nempo. Ngan geus 11:30 ngan manehna teh naek bae kana bibir sumur. Ngan kumanehan dicer dikihan ka ditu ka dieu dikihan bae ku nama eta brak kiihna teh. Gopur teh atuh juara kiih sa RT 4 mah. Nah, lila di daguan. Cel cek opoy teh. Di daguan tah aya setengah jamna. Ngan ari geus satengah jam beut eueuh nanaeun. Eueuh tanda-tanda. Ngan opoy teh bingung. Arek init kan geus rek init geus ngalengka suku nu kahiji nu kenca. Ngan beut aya riog. Ti jero sumur teh. Boli ulugug. Gibrig da buukna sabahu. Semua bodas buukna ogenan. Ngan cul bae nangtung tina sumur teh rata jeung siga nama kakiihan eta teh baweun ngamuk ngagibrig ogenan nu matak muncul si eta teh si dedemi teh curig jarian meureuh jurug sumur teu luak liuk deui aya opur harupun ngan dikede we dikapret bae bari meureup si curig teh Mbah ngobrolna kumaha ongko kieu ya ngobrolna teh. Kakara nyebut embah
Gus nyodorkeun leungeun baru dikepretkeun ta murup-murup acan ku leungeun kencongan blok bae opuy mecat berat 12 meter mah dipangpengkeun ti hareta korempiang teh kana cau-cau cuk opuy teu hayang balik deui aing nu matak birit lumpat tu satakar kebek teh datang ka pamajikan mah buka pantu mah nirisan opuy ti harita nu matak opuy pernah opuy mah dikapret dedemit hayang dikapret dedemit turutan opuy nu matak datang ka imah kitu caritana teh nu matak teu dituluykeun ieu da sieun teh cenah duit 150 juta baelah kajeun kalao daripada aing diteureuy mah ku dedemit belekok teh